Ini cepot bukan cepot dulu, tapi cepot zaman canggih. Zaman teknologi canggih. Iya, tapi jangan terlalu kepengaruhan oleh era globalisasi teuing. Nya. Ulah jati kasilih kujunti. Kita kan punya budaya, kita punya seni. Gusti nu musik malikeun kanjana nu ngayakeun ulah rek disapirakeun da urang teh cukup pakeun poma pindah pilempangan pedah manggih kasenangan kudu ngukur kayaan sing inget sama wiwitan Ucap pauntening di salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Piantipura. Bebesik Prabu Gubarja Kusuma hingkang Datus Narendra. Remagantian guru naku anjen kakasih panita sewepani saking padepokan Sumur Halimun. Punten kantun Patih Nagara. Rayina Raja kakasih Patih Gubarja Sekti. Nirahangan deka kawat aling lisan mekaten pengandikanipun. Coba ngahaturkeun semakaturan rawuh kaula nu ditarima Gubarja Kusuma anaking anak ama. Kalihna ti eta hapunten tina naon rupiah kalepatan. Saling malum. Aya naon ieu ruas nu taya papadana kolot dicalukan ku Kipati. Paduka Gusti. Sajabina abdi Gusti ngahaturkeun sama bukti konyuk panjenengan. Ya syukur.
nguningakeun ieu tuang Rama sin Kangjeng Rama parantos sumping mangga naon rupiah pamaksanan salira panjenengan ulah bari di dinding kelir gendang siloka gerak pedar sacara basna ya Tuhan Rama Guru ulah Purwa dihaturanan linggih daya sanesa perkawisono kadua perkawis aya hal-hal anu bade dirugikeun kaulan berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak-anak naon rupi kadidikan atikan salira pangersa dugi ka kaula jadi jalma hurung nangtung siang lempang bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah oge di persanten kaula ku masyarakat jadi ais pangampih jadi papayung di negara ya dikersakeun kaula dina waktos ayeuna teh kaange jadi ais pangampih di negara kaula cing ati-ati baheula ku kaula dititah tatapa puasa di leuweung di reuma dina guha pantes dek kuat oge dawuh dahareun tapi ayeuna puasa nu leuwih berat teh dina kursi seolah-olah anjeun kudu kuat puasa di restoran ya iya mudah-mudahan saja beda ti kitu nguningakeun kaula teh teu pantes aya raja bubujangan punya iya leres bener pisan kudu aya nu ngarojong ti sagigireun urang nyaeta keur batur pakumaha pamajikan kudu ka kaum lalaki mah diwajibkeun pisan karawin pe teu hiji dua teu dua tilu teu tilu opat ya porora opat hiji ge teu acan gaduh kaulah ya hiji ge teu acan kagungan paduka ieu anu mawi purwa dihaturanan linggih teh kaula teh aya kahoyong-hoyong kaula oleng panganten hoyong kaula bulan madu hoyong gaduh bojo nya alus ka urang mana tapi kanyakal tapi bojoan teh parantos kagungan salaki ai salakina teh Arjuna panengah Panawa ku kituna tapi ya duriat ampun duriat kamanehna saha aing ngaranna teh Dewi Subadra leres jigana wae ajen pae ka bale bangke ngajampana bugang upami teh mah kaula teh kauntun tipung kata mang beas laksana kapiduriat kitu kaula nun Kangjeng Rama nyuhunkeun restu eta awewe bade dipaok ku kaula kitu eta Subadra ku kaula bade dipaling Subadra dek dipaling timbalan duduh kasih tadi cek amat cing kuat puasa di restoran tak ieu gogoda teh cu anu bakal ngagubrakeun ka anjeun teh lain ku hayang kawina tah gogodana teh kurek dipaling bari boga salaki ulah bahaya eukeur mapan Arjuna teh lanceuk maneh lanceuk saperguruan dan murid ama keneh baheula kungsi dah hoyong bae ulah bahaya sanajan manusia luhur ilmu jemar panalar sugih ku pangarti anu dipake salah bakal cilaka
saluhur-luhur na jelema anu giruk mua burung amruk ku lakuna sagagah-gagah na jelema anu murka mua burung cilaka ku ahlakna ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakim na diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng cing inget cing lebar kana kalunguhan cing lebar kana ngaran anu geus diluhur ayeuna dek digubrak ku sasara kitu ulah doraka cilaka ta ieu bakal kababawa lebar ku kalunguhan paribasa teh mahana caraka data sawala anakna cilaka bapak bakal kababawa mata kitu nya kanca lurus ulah bahaya bade dipaling ulah ama nyuhunkeun restu jadi rek dipaling wae pamajikan Arjuna teh leres bener timalan moal bisa dirobah moal make nyalukan kaula atuh lamun ayeuna Sumadra dek dipaling neutek leukeur merak jantung melah bumi tah ulah ngaku guru deui ka aing moal ngaku murid ka model kitu aing dek balik ama Widian teu bisa aing dek balik ama entong nyalukan aing kubah pati ulah Kangjeng Rama kumaha paralos kitu keun bae kege di mana geus aya pangabutuh mawa karung orea ka dieu ngurunyung deui nu penting mana sanggup maling Subadra lamun sanggup oge hasil Subadra dipaling pamajikan Arjuna bulan hareup naik gaji mudah-mudahan sanggup mangga Gusti bener mangga ini maneh paling Dewi Subadra saminggu kudu geus balik bawa hasil anu mucek ieu mudah-mudahan we aing teu hayang ngadenge mudah-mudahan kudu pasti Subadra kudu kabawa ujug sumangga kaulan Gusti mangga abdi Gusti sangem mitra rampung jauh tutas pangariga ini bade ngabantun pasukan sakompi mah bawa nuhun pamit paduka cing hasil patih mudah-mudahan pamit Subadra diantos kasumpingan anak nung nyai iya
ngahancurkeun semua baktis gonyok panjenengan. Diterima ku kaula. Diuk. Enggak, salokan heula dulu. Punten atuh? Iya. Hey, my brother, my friend, everybody come here. Come on. Kedieu cenah. Cuk itu. Kedieu. Daek tulung pinulungan panuletik mikah heman panu poek kancangan nuling Pada ngahajurkeun semua pangapakces gonyok selera panjenengan. Diterima. Aya naon ieu teh? Kelana diuk. Sit down. Oke. Come here. Supaya karena betul berarti kabar dulur-dulur nabi yang Nung sari rungan. Ngahancurkeun semua baktis. Diterima. Dan diterima. Oh, si muhun. Nuhun. Ieu. Geus ti cengkelak ai. Ngahancurkeun semua baktis. Iya diterima. Hah? Diterima. Nuhun. Belakang. Undang-Undang 14 itu udah berlaku. Itu kan untuk disiplinnya bangsa kita. Harus ditaati. Takut apa? Ingin di sini aja. Belakang. No. I want sit down here. Blow on. Bego lu. Tapi kamu rubuh Kenapa kamu begitu kepada aku? Kenapa? Hah? Tidak benar juga. Itu tidak benar itu. Ada sekali. Kapagi ay namatay. Maaf. Kirain kamu itu, Bang. Maaf aja gua itu, Bang. Not problem. Si Maria Marsida si luhur. I'm sorry. Sorry. Lo kurang ajar semua. Semuanya kurang ajar. Semuanya ikut luhur. Sama-sama kurang ajar. Aya pikir saya naon ya Cek Gusti? Aya naon? Aya naon atuh ieu teh panyanyaur di si Mabdi teh? Aya naon? Iya. Oh, woi. Shh.
sejumlah pasukan. Abdi. Menurikeun maneh. Abeh kadenge kudunungan. Hayang jelas. Sebab aing tiba heula can naik pangkat. Kaula kapeto ku Sang Nalendra. Kapeco. Ya. Kapeco cenah, kapeco. Muni ngajelengeng kana Juli. Kapeco. Belang. Itu jara rempe. Nampi Pancen tina Nalendra. Oh, dapat tugas dari raja. Iya. Kemana sih? Maksud ka negara Amarta ka daerah Madukara. Ke negara Amarta, daerah Madukara maksudnya apa? Dupi maksudna teh naon? Ari maksud jeung tujuan teh nyaeta Sang Nalendra palai garwaan. Oh, raja kita mau punya istri. Iya. Orang mana? Bisa jadi orang utan. Ngomong teh. Urang negara Amarta, urang Madukara ngaranna teh Dewi Subadra, pamajikan Arjuna. Ini eta mah kapan boga salaki? Tong cari cuy, belenggung. Pamajikan Arjuna dek dipaling. Oh, nek dipaok. Ya. Dek dipaok. Wayahna di perjalanan bisa aya naon-naon minta bantuan. Oh, oke. Mari kita pergi. Di perjalanan bilih aya naon-naon minta bantuan kemarin. Hah? Mangakulan Gusti. Bejaan dulu sakabeh. Hah? Mangakulan Gusti. Ayo, pada budak kata urang. Ini. Itu dulu. Nyaho aing mawayang tu dulu. Pada mios ah. Ya. Ya, lu kawas nu laliurnya jalan mah teh. Ngadak laliur pupu jalan maka dia tuh. Ayo ini. Mangga. Sang Nalendra amit Gusti. Hei, Arjuna, pasti Dewi Subadra pamajikan anjeun bakal paling kugola. Walah. Sadayana ge Darama. Saya akan berangkat. Mau berangkat kemana? Ke negara Amarta. Mau apa maksudnya? Mawa kendaraan atas ranjang. Aduh, beres atuh. Sabab raja saya hayang kendaraan. Kendaraan atas ranjang. Ada pemajikan. I'm sleepy. Aduh, tunuh kita temonnya. Will we go? We go. Come on. Go. Hidup kurang masih teli
jamaah nu lanting lampah make Good night. I want to dance jaipongan tradisional from West Java, Indonesia. Okay? salah kang kasuka pakir Grup sok inggis kasih manglayar salah kang lamun sapikir kumaha lamun sulaya inadahan ayap manukna labring parindah hoyong saur anu ulah sok tunda tasa rumah sasame standing nu mata siap lain Dasae kasasama budi manis dasae semu Lain kurang tibu bocah meni Allah nulungan ih amit-amit bangsa aing mararangga aja mararangga atuh seniwati jeung seniman berarti kadang pasti atas jadi kewajiban ngajaraga jeung seni ulah dipawana
ngariring atuh ka aing. Mangga we kulan. Abdi mah teu tiasa ngibing naon-naon. Abdi mah teu terang seni. Waduh, kata ingsreuk kayaknya. Henteu pelu mah kitu. Darah mang. Aya pangesto, Sadayana. sadayana ge pangesto. Usung plunya. Asa. Lamun urang dina seni supaya walapatna umur sumpet geus mati cenah budi siswana ulah rasa pangunggul Kakara depo. Jika rombongan akrobat. Ingat sini Sunda we silat jeung aing. Banglus lampahipun ieu utusan ti nagara pian Tipura patih ku Barja Sakti kairing ulah dia bala tamtama bakal ngiwat Dewi Subadra garwana Arjuna panengahing Pandawa gentos kamirusten kali hingkangna tawu kocapan wontening nagara Amarta di pakampunganana di perjalanan ya Astra Jingga dawala nalagareng nyaeta bade kapusir daya ari maksudna nyaeta bade sabakota
Badai nepangan panengah Pandawa Arjuna. Reng, Iya. kadia. Yeay. Dia karena kecapean. Bari jaipongan sok ah. Ya. Ulah sampai teh kan bari jaipongan. Ya, eta mon akan Kapun lanceuk ka dieu kitu. mangga. Urang ka Madukara. Saeng urang. Supaya ulah capek teh kadinya bulan bari liburan. Nya ngareureukkeun capek. Sinang layang dunungan barapatan di sarantan lemur bukun Hapunten anu kasukun Hapunten anu kasukun Gila keperakan dia kan. Nyelakeun wasa tingkang Pakai gerakan Meser kendi di kancan Nyangakeun semasinungkeun Si mati kasadayana halus gila. Sarena di sisi empang Dihanapeun si jana Tobat. Sarehna neme patepang Nyangakeun silaturahmi Nanaonan areng. Nanaonan mah diholeran atuh tarik tali kolor daun pageuhan atuh. Si eta mah kunaon talina teh atuh. Para runtan kasadayana nya khusus nonton. TPI selamat tahun baru. Urang garap dunungan sasarengan Mumule wadudi bari titenan Macem-macem lu sama gue. Berjago. Karek jadi panayagan oge berjago lah. Loba gaya. Tidak tahuan siapa gue. Nya gagaro mah. Da pukuh atuh na aing atuh kudu merweng. Iya, leungeun mah bager deuleu. Jangankan kita keur nyaring. Lagi bangun, lagi tidur nih. Pantat ada yang gatal, ini tangan, Pas
pas kepada yang gatal. Biarpun saya sedang tidur nyenyak, tangan ini tahu tidak akan salah. Masa saya tidur nyenyak ada yang gatal pantat tangan ini ngagaro bilik? Enggak dong. Tidak mungkin. Atau saya tidur nyenyak ada yang gatal di pantat tangan ini pergi dulu ngagaruan bujur munding. Tidak. Tidur. Garuk pantalmu kental kebo. Kagila-gila keting ya kan? Iya, itu hak saya. Hak saya. Makanya Anda jangan dulu memponis kesalahan orang lain sebelum Anda mengerti prosesnya. Iya dong. Makanya kalau ada berita dengarkan. Kalau baca koran, lihat, baca semuanya. Ini mah kalau baca koran, lihat yang diperkosanya aja. Iya dong, itu nambah wawasan. Nambah pengetahuan. Iya dong. Jangan malu belajar. Biarpun kita sudah diplomat, biarpun kita sudah S1, S2, S3, S lilin. Tapi kita itu harus punya prinsip lifelong education. Ini cepot bukan cepot dulu, tapi cepot zaman canggih. Zaman teknologi canggih. Iya, tapi jangan terlalu kepengaruhan oleh era globalisasi teuing. Ya. Ulah jati kasilih kujunti. Kita kan punya budaya, kita punya seni. Coba tingkatkan kreativitas kita. Iya dong. Kan apresiasi yang nonton itu selalu naik terus. Kita itu seniman harus mengimbangi. Kreatif tingkatkan. Kepada anak-anak nih, anak-anak yang ada di depan TPI. Belajarlah ya. Jangan sampai ini seperti cepot nih tidak sekolah. Sebelumnya nonton. Belajar dulu, ada PR kerjakan. Betul? Sekolah kan? Terus sekolah sampai punya gelar. Siapa lagi yang akan meneruskan orang tua yang sekarang ini kan anak-anak semua. Generasi muda. Tapi harus ditunjang dengan pendidikan yang tinggi. Iya dong, harus. Penerus. Hei. Siapa? Hey, what happened? What happened? No, what? Aduh. No. Wow. Ada apa? Ada orang tuh lihat di depan. Siapa dia? I don't know. I don't know. Si Idon. I don't know. Artina naon? Artina? Dewe kayak permen. Dengengan teh hayang dodol. Siapa? Who is that? Siapa dia? I don't know. Why? Lain waya-waya, tanya apa tanya hoe. Come here. Saya di belakang duduk. Iya. Kirain nggak ada lompang. Keur kakaramilu teh aduh. Keur kakaramiluan teh aing tigebrus. Keur kakara kana TPI itu sih. 2 kali ciraka aing bujur tadi merosot. Bibirang terus. Ajeun datang sia teh cilaka wae ya.
Saya. Waduh. Saha? Saha? Oh, Kak. My name? Ya. Rano Karno. Urang mana maneh? Batam. Urang Batam. Geblog sia. Ari eta nu tukang? Abdi, Iya. mainnya teu apa ka Abdi? Saha? Jainuddin MZ. Aduh. Beda pakai kerepus. Ini pedah make kopea. Hmm. Kalau saya Charles Bronson. Aya itu nu tukang saha? Abdi, Saha? MacGyver. Yang tidak kehilangan akal. Manusia yang tidak kehilangan duit. Gelo. Kehilangan akal gitu. Ya, jelema masa panjang hirup mau kalingetan akal. Urang mana maneh? Ante sen abi teh rakyat teh sen. Nuju Ameng. Ari salira saha? Kek. Ari ieu kaasup negara mana? Ieu teh negara Amarta sen. Negara Amarta. Ai maneh rakyatna. Abdi teh rakyatna. Saha ngaran maneh nu sabenerna? Cepot. Charlie Papatengo. Cepot. Charlie Papatengo. Ieu tukang. Delta Whisky 5. Dawala. Dawala. Itu nu tukang. Abdi. Garong. Ai gareng. Karena di udara. Abdi mah teh nyaho di udara. Abdi mah gareng. Ai kaula dek tumanya ka maneh. Naon? Ari di negara Amarta aya Arjuna. Aya Ai Arjuna boga pamajikanana sabaraha hiji? 2. 2. Saha? Dewi Subadra jeung Sri Kandi. Ya. Eta Dewi Subadra ku kaula dina waktu ayeuna dek dipaok. Siapa? Subadra. Kurang ajar. Tak, goblok lu. Emangnya saya tidak bertanggung jawab selaku masyarakat di sini? Saya ini udah menunggal dan satria-satria negara. Sehak dan sekewajiban. Siapa orang yang tidak dikenal, yang mencurigai, saya akan bunuh loh. Coba kan dibunuh atau sebab ini orang akan mencemarkan nama baik dan akan meresahkan. Perlu diamankan. Nyangkut ke negara, imut. Garwa Gusti Arjuna dek dipau. Memang. Kamana jalanna? Hei, sebelum Anda mencuri istri majikan saya, Dunungan mana Arjuna? gunungan saya, coba saya dulu hadapi. Coba saya dulu nih. Hah? Gua bunuh loh. Gua bikin mati. Nanti dulu. Ngajar bi. Wah, ayo nak. Apa kon wani menang aku? Orang wani dening apa pulanang kowe lanang. Sakinya pada lenang ieu lah. Benar? Iya. Nyaan? Iya. Awas ya. Maju hayo. Tor, nyong. Akah heula kuring heula, dewe heula lah. Sehingga orang jahat euy. Nya ngulujeng ah. Di bawah umur begitu lala. Bisi kurang tenaga samat kuring 3 kali. Ya beres. Ya, yuk. Syuk urang papisah heula uing dek lalajo nu gelut. Akah gelutna jadi Ush, edan sia. gelut jeung aing. Ajar pina.
maneh dunungan pawongan anak Arjuna. Memang Modar. sok. Asaan sia. Rasa sia. Heeh, Ju, udah ditonyok. Wah, kuat euy. Bae acan. Edan iya sia. Weh. Modar sia. Alah. Wah. Wah. Tulung. Musik sia. Tulung. Woi. Woi. Modar sia. Alah. Modar sia. Aduh, semoga Kakanda Prabu selamat di atas. Wah, Alah, tolong. sia. Aja. Raden Gatotkaca lumamba. Pemuda zaman merdeka, tanggung jawab karena bahaya. Berbudi bijaksana, ngamumul negara. Berbudi bijaksana, ngamumul negara. Ngamumul negara. Batur jenuk mangkoru palaream mangka priyatna. Bisaya siku silulu gelagakeun cara mangamuk gajah mata. Kaulah sumeluk karandika tingkatkeun keamanan. Sabab keamanan teu cukup ku kaulah wungku Gatotkaca tanpa bantuan ti Randika. Pamuhala bisa rengse nying hareupan naon rupaha kajahatan-kajahatan. Tulung. Oh ya, Tulung. wes aya anu kakalayangan. Kepot. Tulung. Tulung. Alah, selamat euy. Dah. Kepot. Alah. Wis. Udah. Kepot. Udah. Aya naon maneh? Aduh, agak semah kapihatur. Nuhun. Ya, salamet geuning urang teh aya juragan Anom. Walah. Agan. Ngahaturkeun semua pangabaktos. Nuhun, Pot. Diuk. Alah. Alhamdulillah, dasar kudu panjang umur monyong. Heeh. Dasar kudu panjang hirup. Nya. Gening agan teh
kaulah keur ngontrol kaayaan negara. Somohon. Maneh naon sababna kumaha yang dia Bang? Buru-buru bijakeun. Cepet. Cicing. Gan, Ye, aya jelema anu dicurigai. saha? Duka ada beureum beungeutna teh. Beureum dewek sia. Ai heuh sugan teh anu sarua, sorry. Sugan teh sarua beureum. Aya jelema anu Dicurigai. Duka urang mana sanes bangsa Amarta sanes. Malahan sanes dicurigai deui bade maling garwana Gusti Arjuna. saha? Eta jelema. Urang mana? Duka urang mana-mana nama. Di mana ayeuna? Paling ditu. Loh. Kana mata ya. Awa agan, enga agan. Ayo buru-buru di mana? Si Gareng di paling ditu kumaha nasibna. Ini. Mun urang mah buru-buru ini sakieu jeung rariweuh teh goblok. Jurig sia. Lah, mojang. Silakan. Mah ayo ieu. Ulah. Mana jalan euy? Ari kata kabelaweta. Muntang kana carula. Naon beye kacabak euy. Uluh. Mana kamu? Motor siap, udang. Udang reng. Nah, biarpun saya udah ngegoler di tanah, tapi dasar kudu keok. Ku aing tadi kumaha ngegoler. Aing teh panjang lalakon aing mah. Agan. Bade sema pangabaktos dasar abdi kudu panjang gugusi. Panjang umur gitu. Nuhun agan. Kana naon rupiah kasayan agan upami teu aya agan, lapur moal aya agan. Geus. Kurang ajar. Binatang banyak jahat. Terima kasih Juragan Gatot Kaca. Saya sudah ditulungan. Sama agan sudah ditolong dengan keadaan semalat. Selamat kitu gering. Ya, Ieu. Lamun eueuh kaula bahaya maneh. Hah? duh agan tong tarik ting nyeri. Ceuk aing oge cicing di imah montong pipilueun ini. Agan nyeri agan. Kumatak kula lalapura. Agan abdi teh goblok. Kirain Juragan Gatot Kaca. Bangsat lo. Hebat si Gatot Kaca ngaranna cenah ieu. Hai, sajumlah pasukan. Pulah. Ayo, irit maju. Keluar. Hey, my friend. Everybody come here. Go. Wah, siapa halandiran? Ulah Gatot Kaca. Raka pinu gawe. Woi, Ayo. Sampai untuk yang ajar sia.
Memang Kurang mana teh, Ca? di negara Amarta. Oh, heueuh. Di mana sana? Di Banten. Gelo sia. Modar mana? Coba. Tolong. Gelo sia abong kena kanu sangsara. Nunggu teu meuni eueuh ras-rasan abong kena anak nu beunghar. Dewek oge anak nu gelo teu kitu-kitu teuing sia. Halo. Siapa cok ditongengkeun aing mah tara biasa. Dusi boga penyakit aing kelala mara teuing. Lesotkeun aca. Aing olap ke. Hei, lesotkeun sia. Lesotkeun. Ayo sia. Kurang ajar syagat kaca. Musik. Hei. Hei. Kuatan euy. Naon asa teh neungeun naon? Neungeun da lain ngurek. Gelo sia. Bola. Ampun ya. Bola. Saya Untuk maka jeung pencak kaki lah gelut mah gelut we. Tolong mong kaleng belut di talian. Tong ngomong gandeng gelut sakalian. halus euy bisaan si siniranana euy. Hebatnya Hebat si siniranana. Naon bete? tolong mong kaleng belut di talian. Tong ngomong gandeng gelut sakalian. Ada dituliskeun ku urang. Oh, empet. Tolong mong kaleng belut di beungkeutan. Tong ngomong gandeng. Iraha mana rek ka Sumatera jeung uy. Kemana? Ka Sumatera ngala rambutan atawa ka Bengkulu. Nah, si siniran naon berarti? Ngadongeng aing mah si siniran. Oh, siap musik. Ulung. Tulung. Moal. Tulung. Moal. Peduli. Hei, ya. Tuh. Modal. Bolah siap. Gelo euy. Pinter pisan ieu. Woi, musik. Gelo siap. Woi, iya. Woi, musik siap. Modal. Tulung. Moal. Peduli. Tulung. Moal. Keun bae.
tulung. Moy. Aduh, euy. Ieu duh. Musik sia. Naon teh nu bieu euy? Tong cek cau. Naon? Bekok. Sakali deui ngeunah euy. Deui? Heeh. Waduh, seutik eta mah euy. Deui. You want again? Yes. I want again. Lagi. Saeutik ngeunah, sote loba-loba ting melieur aing. Hakan Ajinomonon. Urang aja sia. Munga. Woi, jawab sak. Pinter nengeuna. Woi. Woi, tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh. Kenapa? No. Jorang. Jangan sembarangan pegang itu lu. Bangsat. Wajah saya. Itu menipek-nipek deui. Daerah terlarang teh dulu. Oh, eta teh. Heeh. Lain menilanyet gitu. Nya heueuh da keur hees. Wajah saya. Kenapa kecil? Kecil juga lingas no ingat. Heeh. Wajah. Musik sia.
Gusti. Kirain saya anak buta. Sia. Jurig. Dewek sakitu bu. Lu minta suaka. Minta. Leungeun diacung-acung nepi ka aduh. Halo. Untung dewekna sirahna geus kuat. Bina-bina teuing sia. Diam. Saya mau nyoting. Saya sebentar lagi kerja di TPI. Jadi kameramen. Lihat. Kolor. Mun urang memakai kolor nyeueun. Dulu itu mun segala aya, dulu itu. Oh, macem-macem. Murid Bruce Lee. Hebat. Nyaan persatuan jeung kesatuan urang-urang Amarta hebat. Paingan maju nagarana da geus manunggal antara satria jeung rakyatna. Di dieu kamanunggalan teh nu diperlukeun teh. Waduh, tapi aing teu ngeunah ku nu ngaran si Cepot. Hah? Gara-gara panggihna kieu teh kulantaran si Cepot. Aing dek fitnah dek ngajadikeun wujud si Cepot. Hah? Kaulah dina waktu ayeuna. Maka malih warni dek ngajadikeun wujud si Cepot. Dek maling Subadra make wujud si Cepot. Dek dipitnah ku aing tingalikeun. Lajeng wae ieu pating ngawatek aji malihwana. Sinanrat kumamrat matugia malaraseu. Sinandrat kumamrat matugia malaraseu ngawatek aji malihwarna. Cepot. Kamu akan dipitnah sama saya. Saya yang nyuri Subadra. Hah? Kamu yang kapitnah. Rasa kena lu, jahat. Kena batu lu. Saja, oi. Sa. Sa. Woi. Hola. Siapa? Agan. Agan. Ya. Alah, sudah kayu. Agan, aduh, Agan. Aya nu sarupa jeung abdi di ditu. Sarupa naon? Sarupa jeung abdi. Ka manehna? Ka itu. Lain musuh lalumpatan ka mana leungitna? Hah? Musuh lalumpatan. Apa? Musuh pada hilang. Kemana? Tahu. Kadon dagang tahu. Ayo balik buru-buru, Bos. Ayo ini sini. Kayaan
di Madukara garwana Arjuna aya nu ngiwat nyaeta dipaling ku Astra Jingga mamalihan ku cepot mamalihan atuh genyeleng sadayana di Madukara Astra Jingga maling itu kaayaan anak Arjuna nafsu ngagudug-gudug amarah nu teu kawadahan wireh Astra Jingga nyata parantos ngiwat Dewi Subadra Nanaonan maneh teh cepot nanaonan ieu teh nanaonan Gunungan teh. pokoknya mau dibawa ke negara saya ieu teh saha nu sabenerna yang sebenarnya kamu lihat sendiri nanti ya lihat lajeng wae Astra Jingga mamalihan nyaeta ngajadi patih Gubarja Sakti ti Nagara dek lompat ke mana tobat Arjuna tunggang kuda milarian kuda dina waktu eta bade ngabujengan katumaritis nyata